Urang mah heran nya ka si Aura Cinta. Nah bet di barere panggung pan geus puguh mainan teh dina ucapanan lagi bebelacean. Contoh we simak coba videona. Ti mimiti ayeuna penggusuran majarkeun eueuh pemberitahuan tapi ditanya surat mah datang pan eta teh naon terus ayeuna nyebutkeun manusia tidak dimanusiakan. Apan meureunan ngaranana oge pemerintah mah ngambil hakna. Wajar we atuh ngagusur milik manehna mah cing ngotak atuh saeutik gitu. Tah kolotna tah nu bolohona mah urang ge kolot boga anak masih we ke anak mah sieun ulah kitu ulah cicing dina hak batur. Hak maneh nya heg wae hak maneh laksanakeun heg lakukeun. Hak batur mah cing atuh ngotak tah sia Aura Cinta bet dibere panggung di teh contoh-contoh nu terbaik keur barudak lah. Eta teh contoh goreng geus puguh kade mah panghadena cek saya mah panggayana dina sagala rupa ge saya baheula leumpang ka sakola eueuh samenan eueuh wisuda terus ena eueuh study tour alhamdulillah we aing mah tuh sawah gableg aing loba lain tina masalah nu kahari itu usaha cing ceureuh teu kudu nganalkeun nu kahari itu omat keur barudak ulah turutan lain contoh alus teh si Aura Cinta kehet teh rudet aing ningalin oge.